Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaya nyebat Asma Hyang Widi, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra daerah, sejak magelarkeun kolaborasi teatrikal Damar Wulan Sinareng Black Sabbath Wilujeng Nyakseni. Kacatur di hiji wewengkon leuweung lamping luang lewung patapan hejong emploh gunung pating arawe padataran ngaplak. Damar Wulan nyatana anak tipatih Majapahit nu tileletik diasuh ku akina anu jenengan Bagawan Mustika Maya. Akina nitah indit kakarajaan Majapahit pikeun nepungan mamangna Kipatih Logender jeung pikeun neangan gawe. Jang geura panggihan mamang hidup tuh diditu di kerajaan Majapahit. Bade naon Ki? Pangna aki nita hidup ngajugjug ka Majapahit nu kahiji pikeun manjangkeun duduluran sangkan cenah cek paribasa mah teu pareumeun obor. Nu kadua dina implengan aki maneh bakal jadi raja nu bakal mimpin di eta nagara. Sumuhun Ki. Upami kitu parentah nama kaula nyuhunkeun widi ti aki. Mugi-mugi ditang tayungan dina sagala rupina dinyakeun sagala pidoan ti aki. Jung gerak miang hidup anak king. Mentas lamping leuweung gunung tilu poe tilu peuting nu akhirna Damar Wulan nepi ka kerajaan Majapahit.
Didinya Damar Wulan panggih jeung prajurit kerajaan Majapahit. Heh, Kisanak, saha maneh? Kaula Damar Wulan. Rek naha ilaing ka dieu? Kuring rek nepungan patih legender. Boga pamaksudan naon ilaing ka dieu? Kaula dititah ku Ki Bagawan Mustika Maya. Akhirna Damar Wulan disumanggakeun pikeun nepungan Ki Patih Legender. Salila di kerajaan Majapahit, Damar Wulan menang kanyariti Patih Legender. Layang seta, layang kumitir, kucara disiksa, dihina, dipibudak. Iwal ti Dewi Anjasmara, anak Ki Patih Legender nu awewe, sabab manehna miboga rasa cinta ka Damar Wulan. Lila di kerajaan Majapahit, Damar Wulan jeung Dewi Anjasmara patali asihna. Tapi teu disaluyuan ku Ki Patih Legender. Di satu kangen eta sababaraha daerah dongdang peperangan antara kerajaan Majapahit anu dipengpen ku Ratu Kancana Wungu. Ratu Kancana Wungu jeung kerajaan Palangbangan nu dipimpin ku Raja Menak Cengko.
eta peperangan teh merkarakeun wilayah kerajaan jeung kakawasaan. Kusabab perang Lukasida Lilana Ratu Kancana Wungu ngayakeun sayembara pikeun ngelehkeun balambangan nu dipimpin ku Menak Jinggo. Teu lila sayembara dibewarakeun ka sakabeh rahayat Majapahit. Bewara, 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 kasakumna rahayat kerajaan Majapahit. Dieu kaula ngayakeun sayembara pikeun ngelehkeun Menak Jinggo. Sing saha nu bisa ngelehkeun Menak Jinggo lamun lalaki bakal dijadikeun raja pikeun mimpin di ieu nagara tur ditikahkeun ka putri kaula Mayang Katon, di mana lamun awewe bakal dijadikan dulur deket kerajaan. Samemeh sayembara Ratu Kancana Wungu ngayakeun pinilihan pikeun milih jawara nu bakal tanding ngelehkeun Menak Jinggo. Sanggeus ayana pinilihan nu kapilih nyaeta Damar Wulan. Ngadenge beja kitu Damar Wulan kuragiru yang hareup ka Ratu Kancana Wungu. Sanggeus disatujuan ku Ratu Damar Wulan siap indit pikeun yang harapan Menak Jinggo. Ngadenge ratunya tujuan Damar Wulan pikeun ngelehkeun Menak Jinggo. Patih Logender ngarasa bungah pamikirna Damar Wulan bakal eleh tanding jeung tiwas ngelawan Menak Jinggo. Esukna Damar Wulan indit samemeh indit Damar Wulan dibere pakakas nyatana padang ti Ratu Kancana Wungu pikeun ngelehkeun Menak Jinggo.
barang tepi kabalangbangan damar wulan ningali menak jinggo keur ngariung pesta pora jeung sakabeh pangeusi kerajaan. Bukan dada remaja
kita. Inci mangsa sagarea ting kolega hingga letak neraka. Delila damar wulan nangtang menak jinggo bikin tarung jeung damar wulan. Maranehna indit kaparapatan pasar sapi. Tidinya damar wulan jeung menak jinggo durder perang nusak itu rongkahna. Salila perang
buanana pada kuat bat dayak tingku ombak menak jinggo ngaluarkeun gada sakti pikeun ngelehkeun damar wulan. Kusabab damar wulan boga kasakten eta gada dibalikeun deui ka menak jinggo. Anu akhirna eta gada malik deg-deg beuheung menak jinggo nepi ka sapat. Kusabab damar wulan menang pakarang santai ti karatukan Canawung manehna saja ngeureut nektek hulu damar wulan nepi ka sapatna. Bareng anjog katepas kerajaan damar wulan dijegal ku anak patih Logender yaitu Layang Seta jeung Layang Kumitir pikeun nyerahkeun eta hulu menak jinggo ka manehna. Sangkan Layang Seta jeung Layang Kumitir ka aku ku kancana wungu sabab geus ngelehkeun menak jinggo. Ngadenge padung dengan gitu Ratu Kancana Wungu keluar tika putren kerajaan. Tidinya Ratu Kancana Wungu negeskeun ka damar wulan Layang Seta jeung Layang Kumitir nitah gelut peperangan hareupeun ratu. Hei marane, aya naon raribut kitu? Salila kaula di jero kapuntren, kaula ngadenge padung dengan nu sakitu rongkahna di luar kerajaan. Tembal daripada maraneh dungdeng tepuku, ayeuna mah gerak tanding hareupeun kaula. Sangkan kaula nyaho saha nu geus ngelehkeun menak jinggo. Der gerak tanding hareupeun kaula.
Nu akhirna eta perang diunggulan ku Menak Jinggo. Sanggeus kaula nyakseni anjeun kelut. Ayeuna kaula apa saha nu geus ngelehkeun Menak Jinggo nyaeta Damar Wulan. Kusabab dibarungan ku kajujuran jeung kaikhlasan. Bewara Bewara kasakumna rahayat karajaan. Di dieu kaula ngabewarakeun di hareupeun maraneh aya jajaten nu sakti mandraguna nyaeta Damar Wulan. Kerang ada kasep di dieu Damar Wulan geus ngelehkeun Menak Jinggo tur nyumpanan pamenta kaula hulu Menak Jinggo dibawa ka ieu karajaan. Sabab kaula geus janji di mana lamun lalaki nu ngelehkeun Menak Jinggo bakal diangkat jadi raja pikeun mimpin di ieu nagara sarta ditikahkeun ka putri kaula Mayang Katon. Kaula nyaho Damar Wulan maneh jeung Dewi Anjasmara geus lila pakait asih patali cinta. Tapi ku kaula diidinan maneh Damar Wulan pikeun nikah kadua istri putri kaula jeung Dewi Anjasmara. Anaknya ku ibu didoakan mudah-mudahan lumampah anjeun tiluan ditangtayungan ku Gusti Yang Widi. Mudah-mudahan anjeun tiluan bagja waluya lahir batin sapuratina bral anaki bral anaki.
mahasiswa bahasa jeung sastra Sunda Dikbastrada Maksarisa Tulisan budaya Ki Sunda Silih asa pangabisa Silih asih ku pangarti Silih asuh ku pagaweru pinter kesingan tandang batentang makalangan Dina kabaret lakon Damar Wulan loba pengajaran nu bisa dijadikan enteng pikeun kahirupan sabopor yen keangkuhan bakal eleh ku kaikhlasan tur kasabaran Sakitu nu kapihatur Nega Agung Cebuk Lumur Nega Jembar Hampurana Neda Sihapunten Cag urang tunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.